Bismillahirrahmanirrahim. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassaru matlabun anta talibuhu bi nafsika. Moal hese pamerintah kahayang cita-cita dimana dinaikkan cita-cita kahayang kita disandarkeun ka Allah jeung bakal hese setiap kahayang atawa cita-cita anu mana eta cita-cita kahayang disandarkeun ka diri. Jadi lamun misalna aya jelema boga kahayang harapan cita-cita bahwa eta mah cita-cita kahayang dina masalah urusan dunia atau urusan akhirat. Urusan dunia jika hayang digambarkeun rezeki atau dimajukeun usaha atau disukseskeun dina perkara dunia. Dulu eta cita-cita teh berpegang teguh atau nyarandekeun diri ka Allah, maka kahayang eta moal hese jaka dipunana. Jadi lamun misalna urang aya kahayang tuluy urang eksen leumpang yang ngobulkeun eta kahayang, maka periksa heula dina hate urang teh bersandar teh kasa atawa bersandarna kana naon. Dalamun bersandarna lain kalong mawala tayasaro bakal hese kacumpunanana hese karealisasikeunana. Dan biasana kalau loba jelema lamun manehna boga kahayang atawa harapan urusan dunia atau akhirat itu biasana nyantelkeun ka diri. Mulina usaha mah manehna teh ngandelkeun kana kacerdasan. Ada urang mah pinter dina ekonomi mah dina usaha urang geus nyaho geus sakola berusaha geus hafal manajemenna teh kudu kieu perhitungan kieu pal. Sehingga ketika action memulai dina ngabulkeun kahayangna cuma bersandar kana kapinteran eta teh lolobana teh sok gagal. Jong ya, kalau sababna sabab ngandelkeun ka diri, ngandelkeun kana kakuatanana, ngandelkeun kana kabisana. Ngan lamun misalna aya kahayang cita-cita tuluy dina actionna urang, mulaina urang dina rek ngaraih cita-cita urang teh tuluy urang ngaragap kana hate urang bersandarna ka Allah. Minta ka Allah supaya Allah teh ngagampangkeun kana nyukonan kahayang urang. Tah biasana lamun seperti itu masuk dikabulkeun ku Allah. Gusti ieu mah abdi mah sejang ngalaksanakeun syariat
dina usaha aya teh dipapai, dina manajemen mah dipapai. Ngan hate mah teu ngandelkeun ka diri ka Allah. Maksudna kumaha? Minta ka Allah supaya dina sakabeh urusan teh Allah ngagampangkeun. Sabab yakin kana diri bahwa diri mah teu boga apa? Teu boga hasil. Jadi bener ta bahasa la haula wala quwata illa billah. La haula teu daya upaya wala quwata teu aya kakuatan illa billah kecuali ku pitulung Allah. Atawa dina masalah akhirat, sarua dina masalah akhirat teh. Urang teh hayang jadi jelema nu getol kana ibadah. Hayang getol kana tahajud, hayang getol kana doa, hayang getol kana ngaji, hayang jadi jelema nu saleh. Tuluy urang nekatkeun diri ngandelkeun kana kakuatan diri, tepikeun ka urang teh kadek dimulai aya nama urang mah arek istiqomah. Arek maksakeun, arek kayaan kumaha ge urang mah arek bener-bener ngarobah diri. Baik ketika kitu teh teu inget tah ka Allah teh. Inget teh ka diri we bahwa diri teh rek maksakeun. Tah maka biasana mah sok gagal. Ngan lamun kieu mah urang teh aya kahayang dina ngalaksanakeun ibadah kudu urang minta kalau ya Allah mudah-mudahan Gusti sing ngagampangkeun, ngagampilkeun mere kakuatan, mere daya ka abdi, daya upaya sehingga abdi tiasa kana ibadah talang mah. Jadi naik mah saharupna aya. Jadi akhir teh kumaha awalna. Langkah awalna kumaha urang? Mun dina langkah awalna urang teh geus ngandelkeun ka diri pasti gagal. Ngan lamun misalna urang langkah awalna geus bersandar ka Allah, maka eta ciri bakal suksesnya. Ansara Allah na Al-Qur'an wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kalau sawe jalma anu bertawakal kalau pawasu bakal dicukupan. Nah kade ya mah urang diajar aya ka aya, aya rencana, aya cita-cita. Periksa, ilikan, ningali kana hate urang. Ieu teh urang teh nyantel teh ka saha? Aya anu nyantel, bahkan aya nu nyantel lain ka diri, nyantel teh ka batur. Urang mah boga bapak urang mah presiden, bapak urang mah bupati, bapak urang mah beungar. Atawa urang boga dulur teh bageur, atau urang teh boga bos-bos teh bageur. Tuluy urang teh bersandar ngarasa tenang, kusabab urang teh boga jelema anu kurang dan ternyata anu kurang teh ternyata naon masalahna sabab tadi teh bersadarna lain ka Allah. Pokona mah setiap perkara anu disadarkeun lain ka Allah geus pasti dikecewakeun. Oh geuning aya jelema anu manehna mulai titik setarna teh lain bersandar ka Allah tapi kana dirina ning sukses. Tah lamun misalna aya jelema setik start awalna teh manehna teh bersandar ka Allah tuluy maena sukses. Dina usaha teh sukses dan ngadelekeun dirina wah urang mah pinter mah bisa bener sukses. Maka sing suksesna ge bakal aya dina kayaan kasombongan. Mana yang jelema nu sukses ya atuh aing mah jelema pinter. Aing jelema hebat. Jadi dina suksesna ge manehna. Dulu sukses nanti teu bersandar ka Allah, itu teh bakal lebih kana sombong ka ditu. Jeung lamun misalna manehna teu bersandar ka Allah, tuluy kalakat teu
Lamun kahayang tuluy kayang eta bersandar ka diri tuluy kacumponan kahayangna bakal disombongkeun. Ngan lamun misalna sabalikna lamun eta kahayang tuluy teu bersandar kalau kala besar ka diri gagal, maka eta teh ngakibatkeun kana frustasi lawan down, kecewa. Sabaliknya lamun misalnya bersandar ka Allah sukses manehanana moal jadi sombong, lamun gagal moal jadi frustasi. Lebih karena memasrahkan pasrah diri ka Allah. Da bener nama lamun dikaji lebih dalam deui mah jelema anu tawakal ka Allah mah moal manggih kecewa. Nu disebut sukses teh sukses ate dina berhasilna manehana teu sombong, dina gagalna manehna moal kecewa. Mun bersandar ka Allah. Ngan lamun bisa teu bersandar ka Allah, sukses nage gagal. Sabab dina sukses nage dina aya sombong. Mau gagalna gagal ongko, nya frustasi ongko. Ai mulahidon fi hali tolibu birobika hadiro qalbi mu'tamidan alai fi tayasar jalikal matlab. Jadi ketika orang ngalakukeun hiji perkara aya ka aya tuluy kadeta periksa hate urang hadirkeun dina hate bahwa urang eta ka Allah, mudah-mudahan Allah sing ngagampangkeun kana sakabeh urusan. Ese teh diajarkeun namun pinter kan tetap pinterana. Bahkan dina hal ibadah ge sarua teh. Karena orang ngaji, terus orang nyaho pengetahuan oh ieu teh wajib, oh ieu teh haram. Tuluy urang teh ngandelekeun kana pengetahuan urang. Atau mun sering dibahasakeun mah ngandelekeun kana ilmu. Tapi teu saeutik ilmu berilmu oge ternyata teu bisa melaksanakeun ibadah. Da boga ilmu mah teu jadi jaminan jelema bisa ibadah. Tetep we bersandar ka Allah. Paham teu? Itu dari main. Ya pastina orang teu boga kahayang. Mun dina urusan akhirat kan bahasana ge lamun jelema suka surga tuluy ngandelekeun amalna. Bahkan ibadah 500 tahun kalau teh maneh asup ka surga kusabab rahmat kami cek Allah cek manehanana Gusti abdi mah asup ka surga teh termasuk itu ibadah abdi panen menggunakan ka neraka. Jadi sing hayang ka surga ge tetep urang teh besandarna ka Allah, ulah bersandar kana amal. Dan walaupun kudu bersandar ka Allah tetep aya amal mah. Teh kudu disahkeun je, ieu loba nu can ngabdi ye mana ranahna syariat, mana ranah hakikat teh kajelit. Ayeuna mah ranahna sasaran teh ate ieu mah sasaran. Urang teh hayang beunghar misalna. Yeun we orang bersandar ka Allah. Lamun Allah ngabeungharkeun nya beunghar. Lamun Allah ngamiskeun nya miskin, bari teu usaha. Allah itu. Jeung lamun misalna jelema usaha maksimal tuluy hatena teu bersandar ka Allah, salah deui eta oge.
Di kudu kumatu usaha urang sing bener usahana periksa dina hatena urang nyandarkeun sakabehna ka Allah supaya Allah ngagampangkeun. Tinggal dirasa-rasa, tinggal diteliti, tinggal diperiksa dengan hati orang. Ya orang dalam pikiran orang, atau pangabisa orang, atau kolot orang, atau dulu orang, atau bos orang, tinggal periksa ya. Setar awalnya orang gimana? Yang namun bisa setar awalnya lain ke Allah, nyadarkan ke gagalan. Dalam setar awalnya orang sandaran ke Allah, maka mantawa kopak mantabun anta terlebih kita bakal didampakkan ke Allah. Tetap orang ibadah dulu yang bisa tawakal ke Allah. Dina ibadah nanti capek rasa-rasa kurang jajar setelah tahajud, kurang jajar setelah atau beli sekian ratus sekian dulu orang ngelakuin anak kekuatan diri itu sampai 2 puasa itu bakal kecapean lelah. Dan lamun misalnya kurang ngalaksanakeun ibadah, kurang ngarasakeun bahwa ketika orang ibadatnya bakal diberi kekuatan Allah sesuai dari Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tepat-tepat di Allah merintahkeun kecuali Allah merintahkan juga. Allah merintahkan sholat merintahkan juga. Allah merintahkan haji merintahkan juga. Mari kurang nyandarkan di mudah-mudahan di ngamampukeun ngagampangkeun masiat kekuatan abdi tidak lepas aja kosong kamu secara digolek ketika ngalaksanakeun ibadah mulina salat teh dirasakeun sujudna disujudkeun ku Allah rukuna dirukun ulang tasbih teh aretan ngarasakeun digerakeun ku Allah kudu maca kalam-kalam subhanallah Allahumma sholli wa sallim eta teh dirasakeun bahwa ieu teh memang digerakkeun ku Allah. Nah, maka ketika bisa itu lamun bisa orang ngandalkeun kekuatan kuat urang kok rek maksakeun bari dina ada teh inget tah Allah ketika maksakeun ibadah eta teh biasana teh hiji capek tuluy geus capek teh eureun kok bisa istiqomah wah eta mah dina bab naon bab akhirat dina bab pindah itu tah jadi tadi tah bab pindah tak berapa kadang di ayat-ayat kan sok sieun diulang non urang ayat-ayat tuluy urang teh teu hayang action dina ngalaksanakeun ayat urang sabab aya sieun diulang non sieun diulang sabab urangna masih kene bersandar ka diri lamun bersandar ka Allah teu aya stadi teu aya nu hese ngan kulantaran ketika orang kaya cita-cita tuluy bersandar ka diri kok urang teh moal mampu ya ngukur kana kekuatan diri sehingga geus moal bisa eta teh diri bersandar ka diri ngan lamun misalna urang aya rek sakumaha kumaha gede dan urang bersandar ka Allah bahwa Allah leuwih gede tibatan aya urang waktu moal sieun
Kemarin mah pun guru ngabahasakeun ngeun pasantren salapan siji salapan pasantren dina waktu 3 tahun. Cek guru nate bayana maneh ngeun pasantren salapan pasantren dalam jangka 3 tahun. Bagus. Andai lamun berpikir karena kekuatan diri atau namun diboga ku diri yakin kamu ngarek. Muamal karena sabab ukur karena kekuatan diri. Dan lantaran guru yakin bahwa setiap perintah itu Allah pasti mereka kekuatan itu jalan gak gampang benar digaskeun ayeuna turun kita salapan pasantren. Tah teh saya diajarkeun. Kalau bana orang kan sok sieun teh lah. Ngedon teh lah. Naon sababna sieun ngedon sabab urangna nyandakeun diri urang. Dan lamun bersandar kalau mah atuh saya kalau mah. Dari cerita pun guru wong alam rumah. Ieu dan atuh 8 pasantren beda tempat dari 3 tahun. Oh biaya. Boga donat tuh. Boga naon teh bahasa teh kolot. Istuning satpam gitu. Bisa enggak mau pasantren. Non sababna ta ieu mata waqafa matabun wa anta talibu birobka. Jadi belajar tinggal praktek kulit tinggal praktek. Mentak kadang guru mah sok naon marentah sesuatu anu kira-kira udah kahontal tapi sabarna mah didikan supaya orang itu lebih bersadar deka kalau mereka main buka. Wala yatayasaru matabun angka tuluku kita tinggal dialajar masrah ketika mengulang urang ningali mujizat para nabi karomana para wali. Ya Nabi Musa mengambil lautan. Tapi kan jelema-jelema anu memang geus masrahkeun diri ka Allah. Idrib ya sokal bahr sok tunjulkeun tongkat maneh ka lautan. Lamun harita Nabi Musa ngukur kana kekuatan diri, moal bisa teh ka lautan. Dan lantaran Nabi Musa teu ningali dirina, nu ningali teh kawasan Allah bahwa Allah bakal ngeri jalan, bahwa Allah bakal ngapangkeun bukan gelap. Syariatna ikhtiarna Musa kebukeun, ngagebukeun anak. Nabi Musa ngagebukeun ikhtiar ngabukakeun Allah. Ya, paham ya? Jadi kesimpulan anak sakur kahayang kahayang dina urusan dunia atau kahayang dina urusan akhirat lamun bersandar naungan ka Allah bakal disukseskeun dan lamun bersandar ka diri bakal gagal. Sing sukses nage bakal jadi sombong, lamun gagalna jadi frustasi. Dan lamun bersandar kalau suksesna bakal tidak masuk kurang, gagalna bakal pasrah diri ka Allah. Tapi dah mungkin dari ibadah itu ini sukses. Dah sampai itu mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.